Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng enjing sadayana. Sampurasun. Sampes. Buka mikna buka. Ya. Wilujeng patepang deui dina pangajian basa Sunda sareng Ibu dinten ayeuna. Alhamdulillah urang tiasa patepang laung dina kaayaan sehat walafiat. Ya walaupun atau sok sanaos masih aya Covid ya. Masih aya Covid, urang doakeun sasarengan supaya ieu sasalad teh wabah ini itu segera berlalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah, satu acan diajar. Hayu orang ngadoa heula. Pimpin ku Abian. Abian mangga pimpin doa. Sayaga. Tati acan diajar hayu urang ngadoa. Ngadoa di kawitan. Tah, nya. Alhamdulillah orang tos doa. Satu acan diajar materi nusa satu acan teh nyaeta ngeunaan sajak. Atosnya diajar sajaknya. Sok sanaos secara daring. Tah, dinten ayeuna urang diajar ngeunaan aksara Sunda. Coba dijawab, saha nu pernah ningali aksara Sunda? Ayo, siapa yang pernah lihat aksara Sunda di mana? Elang pernah lihat aksara Sunda di mana, Elang? Di mana? Di buku. Pelajaran, Bu. Andika di mana? Pernah lihat aksara Sunda? Pernah ningali tuh? Di buku. Buku, iya. Di Depok mah hese milari tulisan aksara Sunda. Saha nu apal? Tulisan atau aksara Jepang? Jika kumaha? Kayak gimana aksara Jepang? Kebayang nggak bentuknya? Kumaha wanguna? Coba Naura, kayak gimana aksara Jepang teh? Kurang tahu, Bu. Dina film Doraemon gimana? Ada aksara napan? Aya. Sisi, Mas Sisi. Aksara Korea tahu Sisi? Aksara Korea? Tulisan Korea tahu? Gimana bentuk? Kumaha? Tulisan Korea tahu, tapi aksaranya nggak tahu. Bentuknya kayak gimana? Kumaha wanguna teh aksara Korea teh? Kayak pagar-pagar gitu. Pagar-pagar bulat-bulat gitu ya. Itu Korea. Aksara itu tulisan teh menunjukkan atau nuduhkeun identitas bangsa. Tah, kitu oge orang Sunda memiliki atau mibanda aksara, sebut aksara Sunda. Satu acan diajar, Ibu bagi kelompok heula. Ibu bade mintonkeun video, kalian simak, regepkeun video anu ku Ibu bade pintonkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Nu deungeut ayeuna bade ngabahas ngeunaan materi aksara Sunda. Siap? Kedah sargep sadayana? Bismillahirrahmanirrahim. Aksara mimitina disebut nyaeta kaganga. Ka, ga, nga, ca, ja, nya, ta, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, ha. Ta 18 tulen. 5 deui fa, va, ka, sa, za. Tah supados gampil urang nyanyikeun bae. Laguna ieu laguna regepkeun heula ke urang nyanyikeun sasarengan. Kaganga cajanya tadana pabama yarala wasaha fafakasaza. Kaganga cajanya tadana pabama yarala wasaha fafakasaza. Tah ayeuna hayu urang nyanyikeun sasarengan. Anu pamungkas nyaeta angka.
Jumlah na aya 10 ti mimiti 0 dugi ka 8. 0 hiji 2 3 4 5 genep 7 8 9. Dina panulisan angka dina aksara Sunda aya aturanana kedah nganggo garis 2. Jadi terus diantara garis eta penulisan angka dina aksara Sunda. Aya patarosan. Jelas. Yang awalnya putus-putus. Oh gitu. Sinyal itu banyak. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Tapi kayak itu nama jelas. Jelas ya. Coba sok aya patarosan, ada pertanyaan? Tina video tadi. Aya patarosan? Kumaha sih nyerat aksara Sunda teh? Yang merubah suara, anu ngarubah suara teh naon? Disebutna naon? Disebutna Rarangkeun. rarangken. Ngucur rarangken. Ta eta teh gunana ngarubah Kenapa, Bu? suara. Suaranya putus-putus salah. Oh, putus-putus di elang ya? Ya, maklum lah. Kan ieu daring sinyal oge. Tah, jadi si rarangken teh gunana ngarobah suara. Sedangkan aksara Sunda mah wangunna teh silabis. Silabis itu artinya aya suaraan deui. Henteu jiga alfabet A, B, C, D. Tapi ieu mah ka, ga, nga, ca, ja, nya. Buka mikna, pamibada nyarios buka mikna. Ya, buka mikna. Paham nu Ibu terangkeun tadi? Paham? Paham. Pamitos paham mah ieu urang diajar nyerat nya hideep baca. Buka mikna. Ibu ke nyerat dina aksara Sunda ku hideep baca ieu naon. Nah, ya wordna ketinggal. Ieu teh Sundanis teh sudah masuk teh. Sudah masuk di standar Unicode. Jadi standar Unicode itu dipakai di dunia juga. Nah, jadi udah masuk nih bulan April tahun 2008. Aya Sundanis Unicode. Jadi bisa nyerat, bisa nulis di komputer nggunakeun aksara Sunda. Ieu dibaca naon? Jawab, bisa jawab. Jadi baca naon? Kaca. Kaca. Sabiar jawab ieu. Sisi, siapa barusan yang jawab? Betul, ini dibacanya kaca. Karena silabis ya. Kaca. Deui. Ieu dibaca naon? Jadi baca naon? A. A. Aya. Ieu naon? Huruf naon ieu? Ayata. Ayata ngomongnya jadi ayat. Ya, kelompok tadi ingat kan kelompok tadi? Ibu ngasih pertanyaan, oke. Ibu memberikan pertanyaan, tapi lewat nyanyinya tadi sambil buka mikna buka. Ibu ya gaduh tuturus terus teh stick lah gitu. Kayak ibu nyanyi bareng-bareng yang hidup tadi nu. Kagak ngaca ajanya. Etanya. Tapi di mana ieu stick na liren sakanti gema. Jawab patarosan ibu. Ya. Siap. Kelompokna anu tadi salah seorang anggota jadi sekretaris. Siap. 1, 2, 3. Nyanyi kagak ngaca janya tadana pabama yarala wasaha apa taza Naura kelompok saya tadi teh
Naura kelompok nagemanya. Coba huruf aksara K jadi Kang, nganggo naon disebut naon? Ada rangkaian naon namina? K jadi Kang. Panyecek. Panyecek. Betul. Panyecek. Tulis 5, skornya 5 ya. Kalau jawabnya salah nanti kurangin. Berarti kelompok Naura punya 5. Kali deui. 2 kali deui sok. Kagak ngacajanya. Sambil nyanyi. Kagak ngacajanya. Tadana pabama. Yarala wasaha. Fafakasaza. Nah, Elang. Coba ibu tanya. Kak, buka mikna. K jadi ku. Ya. K jadi ku. Nganggo rangkaian naon? K jadi ku nganggo rangkaian naon? Kan jadi ku ya, Bu. Lewat ke kelompokna Elang dikurangin nilainya. Deui kagak ngacajanya tadana pabama. Nyanyi semana. Ya rala wasaha fafakasaza. Rana, jawab petalasan ibu. Da jadi dar ngagunakeun rarangkeun naon? Da jadi dar ngagunakeun rarangkeun naon? Jadi dar. Rarangkeun naon? Panglayar. Panglayar, betul. Alana kenging poin 5. Tugasna ku ibu dikirim ke GCR ya, nu LKPD hiji. Hidup ngajakeun di GCR, foto. Oke, karena GCR. Punten langsung. Tadi orang tos diajar ngeunaan aksara Sunda ya. Aksara Sunda teh sabaraha wangun sadayana? Ada berapa bentuk? Aya? Sabar bentuk? Sabaraha wangun? Aya aksara suara. Naon deui? Aya aksara ngalageuna. Naon deui? Aya? Naon Naura? Larangken. Aya Angka. Coba, naon anu kudu disukuran? Apa yang patut kita syukuri? Orang teh gaduh aksara Sunda. Apa coba? Siapa yang mau jawab? Sisi. Memiliki warisan atau peninggalan. Nah, peninggalan aksara. Jangan mau kalah, ulah eleh jeung Korea. Korea punya tulisan dipakai tulisanna. Jepang gak dipakai. Menunjukkan identitas. Orang Sunda ge gaduh, nyata aksara Sunda. Hebatna deui Indonesia banyak aksara yang dimiliki. Teu hanya Sundanya, aya Jawa, cacarakan, aya aksara Batak, aya. Tapi sabab urang cicing di Tatar Sunda, jadi orang harus tahu kedah terang. Coba kesana naonnya ayeuna bisa apa Sisi? Bisa bacanya, ya. Bisa kan? Iya, bisa Nah, tulis. tah minggu payun orang diajar maca teks aksara Sunda. Nah, terus beres abian, sok orang tutup kodo awal ya mah. Sok siapkan abian. Saya gak parantos diajar hayu kurang ngadoa. Ngadoa di cawitan. Hatur nuhun kenapa hatosanana. Kerjakan tugas nanya. Wilujeng patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sadayana. Waalaikumsalam.